jalmi nikah nu diudag teh ka beungharanana teu ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya ditambah-tambah kepakiranana. Cenah ayeuna mah kawin terek neangan nini-nini we ngan anu beunghar sugan we tereh paeh pan bisa menang warisan hartana mun ayeuna mah meureuh mujdalifah nikah we ka nini beunghar sabulan tos kawin teh nya we maot ngan lain si ninina nu maot teh tapi lalakina dites ditanya kuat kunaon ieu pemuda tos kawin kalah ka maot cenah weureuh ngadaharan cisusu nini geus kadaluarsa. Jadi tidak ditambah-tambah ku Allahna kecuali hanya ditambah-tambah kepakiranna.